Kawontenan kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Duh, iya nggih. Anu hejo lembok dang daunan rajek datutuwuhan curcor cai nu harerang. Marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer. Rungkaringkeun galeng pasawahan. Anu parena keur hejo lemok dina galeng tumpang sari kacang panjang terong jeung leunca itu kaayaanan
Kampung Tumaritis Desa Kenagoro Wong Semar Lurah Kudrapawana ngahaturanan linggih putrana Astra Jinga Landawala walah ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Syukur euy. Kaharareup pilengja. Kapayun geus Kang. Walah. Hatur nuhun bokap. Beda anu ngeun bokap. Tepino damel atuh ngahaturkeun semah baktos kahunyuk panjenengan Rama Prabu. Tuluy. Mugi ditampi kalayan kabingahan ieu ti monik-monik sadaya. Ditarima jang. Kalina ti eta hapunten tina sagaro pihak Karapatan Ageng Simonten Alit. Walah, saling maklum euy. Kitu salin ampun. Katilupna perkawis ieu teh naon ieu Bapak teh purwa ngahaturanan linggih. Para putra sadaya diriungkeun kabeh. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos kahonyuk panjenengan Buya. Hak syukur jang, syukur. Kalina ti eta atuh aya naon ieu teh tansah diajeng-ajeng. Boganya bener teh babe. Kieu sabenerna jang. Memang segupama nyoreang alam katukang. Nyawang katukang cenah kumaha tah? Dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Walah, sok mindeng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh da geuning anu baka karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran. Leres. Di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu. Duh, kumaha wa? Sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya. Dulu kandenan, Bah. Walah. Anu mamalana teh jadi ubu dunya. Eta jadi berat ka dunya. Dudunya teuing. dengdek kana dunya. Condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat tuluy ulah nya akhirat ngan napas beak bece ulah dipotong-potong bapak urang kan bapak akhir bapak gubernur bapak urang nu bagur teh da urang di dunya mah ngan ukur samet ngimpi jang ukur bayang-bayang di dunya mah. Mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu. Sinetron jelema loba anu ceurik di mana lalajo sinetron, di mana hiji awewe disiksa, diperwasa, dinyeri, nu lalajo sok ceurik ku eta sinetron, ku jalan carita. Sok ciramai geuningan. Kabawa emosi ku eta jalan carita. Padahal eta masih sinetron. Tayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagencet kudunya jang bakal diperbudak kudunya. Walah dipake babu kudunya teh. Petak hirup ulah kakonengan teuing. Malah pangandikana Gusti nu kagungan urang nalika ngobrol jeung dunya. Oh dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran. Ih, pogo bisa. Bukan bisa ngomong dunya ge. Hei dunya. Dawuhan pangeran teh. Hei dunya. Gerak perbudak ku maneh. Gerak perbudak ku maneh. Eta manusia-manusia, eta manusia-manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya.
Astagfirullahaladzim. Wah, eta merukon marukuma. Laras Pak. Jadi hei dunya geura perbudak ku maneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu. Heeh. Kadua kalina hei dunya geura sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami. Kitu merukan teh. Oh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi. Pilih. Sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus. Nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh. Diperlukan dewasa teh di dieu. Oh kadewasaan. Ulah bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun keneh tah. Eta. Ulah ilu aya budak. Dar geus kolot teh bakal dianting geuningan asna teh paranan rencangan urang. Jadi si horeng dunya mah saliwat. Lir caina daun talis atau saliwat. Da urang teh asa teh ti akhiratnya. Bohong jelema ngaku urang Kuningan, urang Cirebon, urang Bandung, urang Pasawahan. Padahal kitu teh saasa jeung sabaka. Penghuni asli nama akhirat gini. Uluh. Tapi nah teu sok kada-kada keung nya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh. Muringkak rarasan mah. Sabab naon? Naon teh berat kadunya teh. Deng-deng ting kadunya. Lamun urang berat ka akhirat, tah salah deui. Da kudu bae. Atuh serba salah hirup teh. Oh jadi ulah bulating ka akhirat ulah saimbang. Dah balan. Imbangkeun balan. Oh kudu balan. Apa sih teh butuh dahar beureun? Butuh nginum, butuh udut. Lara. Gitu. Jadi loba pangabutuh di dunia teh jang. Silaing salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagarupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa sok. Sok. Cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna. Engke di alam kubur. Sama engke we. Engke teh kumaha ayeuna? Cenah ropong teh engke we. Ayeuna leungeun cenah ngajawab. Cenah aya gunana keur ka balarea. Hoerunas anpauhum linas. Jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. Kitu Eta. Jadi jawab kuleungeun ti ayeuna. Ulah sina ka manakala. Ieu mah engke we di alam kubur. Ayeuna jawab kita kuleungeun. Loba kahadean geus sok. Itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu ala gereng teh na eta teh jawaban. Saha ada jawaban leungeun. Da lain meunang nu buntung teh. Batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang. Bener loba. Sok. Urang hanya dola we. Oh, berokan teh. Si horeng euy saliwat. Tapi abdi mah hayang nyaho, hayang nyaho baheula. Da teu inget abdi teh baheula teh tah. Teu inget naon? Heuh baheula basa bapa keur bujang, emak keur lanjang. Tak abdi aya di mana? Aduh. Rada jaro. Nah, sia kajaroan teh pertanyaan teh. Kudu dijawab aya mah kolot. Ulah kolotok. Anu ngagante dina beuheung munding. Disebut teh kolot-kolot. Abeh teu lieur. Heug. Bejakeun wah nya. Ingat silaing baheula waktu bapa ilaing keur bujang, inung ilaing keur lanjang? Eta henteu. Bener henteu? Teu inget henteu. Bener? Bener. Heug. Ku aing dek diingetan. Cing. Tah baheula basa inung keur lanjang bapa keur bujang silaing
nyeta duka di mana teteh tah keur duka di mana si lain harita hayang dahar teu henteu hayang inum henteu hayang kadunya henteu mung henteu teu inget sia teh pangna dijawab oge pangna eta teu inget pangna dijawab jeung wakang pangna ngajawab ingat sia teteh bukan teh awe ngaramat genahnya alah di Sri Harang Panon harita mau kolot atuh Kang dalem nah iku berangkat dunya sia loba kahayang loba kamu ai memeh baheula teu hayang teu mung sedangkeun ari hayang jeung mung nafsu teteh cekolot nafsu teh mata kaduhung badan nu katempuhan wayahna da eueuh siksa tituna mandeuleu dan nu bakal nyiksa jeung ngaganyar teh laku lampasi lain nu bakal ngarawat diri Allahu akbar na boro kakara ina mah sujud ka kolot caangan di nuhun beh asa dicangan merhatena teh caangan ayeuna mana sugan moal baung wae geus kitu alah euy moal baung wae geus kitu mah meureun kakara buburisatan beureun si akang meureun gadulang layang tak kitu ya nuhun Pak jadi atuh si horengnya Pak ulah cek urang teh di mana aya nu beda teh beda paham teh urang teh ulah nepi ka jadi pasea ulah berak-berak malah dina amal ma'ruf nahi mungkar ieu sok tuluykeun ngeureuyeuh nikreus sanajan bari pateu gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan sabisa kudu bisa pasti bisa Allah eta beres ulah cekcok beda-beda warna nya Pak di mana beda paham teh ulah cekcok ulah parasea aya nu ngabedakeun saha Allah nah apa saya beda warna atuna meuni oh danya malah kudu syukur di beda-beda teh dalam sarua mah cilaka nah sarua cilaka itu cilaka tong boro make jeung pagawean ngaran we sok sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh Udin da lieur sia sok ya heseneangan alam oh aya nu nanya teh meureun ka mana Din hor itu Udin eta si Udin nyunatan anakna si Udin nangap dalang Udin wah nya cilaka Pak lieur ka cenah ge sinena teh Udin Udin Rukmini meureun Saya beda. Semua panggil alamat teh. Moal kapanggih Udin Hayati. Jadi ku beda-beda teh sok sambungkeun. Batur mah beda nu nyieun ban, nu nyieun pelek, nyieun baut, nu nyieun oli, nu nyieun baut, nu nyieun emur. Naon deui? Nyieun kaca. Hijikeun. Jadi mobil. Ada eta. Jadi mah ngabentuk. Alah, nah tuh jelema nya mulai jauh parasea we naonan. Nanaonan nya eta teu mikir nya kan. Nah atuh geuning. Nuhun Pak, ngagebraya abdi saeutik demi saeutik. Oh, aya nyai-nyai teh. Aya nyai-nyai yeuh lumayan. Petang eureun main layangan teh. Si lain boga unek-unek naon da wala? Sok we. Sok sia ulah baeud wae ka nya. Itu pagadagan teh baketut. Baketut. Aya kahayang teh sok ngomong. Awas anu bingung. Bade amek. Bade amek kayang teh. Sok, ulah nyungcung wae kayaknya naon. Sok, curahkeun. Dan nu kudu amek mah aing ka sia. Geuleuh nipu ka aing. Nipu naon Akang? Oh, dewek keur susah gara ditawaran duit 100 juta. Naon? Ah, cenah hayang boga duit, cekeng hayang. Naon cenah? Cina cenah ayeuna teh keur neneangan pangneangankeun bueuk. Hiji bueuk teh cenah 100 juta. Abuing. Boro neneangan aing meunang genep. Bueuk. Belaan teu hees. Bueuk teh. Aing geus aya geus ngagunuk bueukna. Ditah cinta dewala bueuk teh geus aya.
heuh cadar buuk na anu sipit. Ini ambek aing. Goblok ya. Gimana buuk sipit goblok? Beda jak Cina. Bayangkeun ku sia sok. Lain anas teu ES ngagan buuk. Di Cina oge aing. Di Cina film Cina. Anger buuk mau bolotot goblok nu sipit. Lamun Cina saripin. Kieu abdi mah Pak. Naon jang? Baheula ge si mata roda anger barewe. Sok palaka kaya naon dari karuana teh. Punten kapengkeran ieu Kakang Prabu. Ih Adinda Prabu. Wah, Linggih Adinda. Adi Paria. Mau di jalanan. jalanan si eta mah wah beuki we. Naon nilai? Sok rek naroskeun naon. Hoyong naroskeun dupi raja di urang di negara urang saha? Eta pertanyaan teh. Ah, gelo siapa pertanyaan teh. Sarana ge apaleun. Kapan sia nu milihna ge? Oh, saha? Nu milihna Gusti Prabu Yudhistira Raja Amarta teh. Prabu Dharma Kusuma begitu. Etanya, heuh. Usaha dipilihna. Ku rakyat ku urang. Uraya ku sararea. Di hiji negara di rajaan ku hiji raja ai republik presiden ai hartina republik teh kembali ai publik umum Doh, umum sararea nya. jadi kudu dibalikeun ka umum asa ti rakyat oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Nah, atuh seseubeuna mah nu di luhur, ai rakyat salangsara. Ai bucitreuk nu di luhur wungkul. Ai rakyat berga. Emut ku Bapa. Ai rakyat ngawakilkeun ka para dewa. Para dewa, naon orientasina dewa? Empangna hadang jadi dewa. Acek silai. Nya orientasina cek Bapak udaganana dek jadi medium. Ngawakilan rakyat. Gitu. Tapi lolobana mah geuningan orientasina teh kana kakawasaan. Karena kedudukan gitu teh. Nepi ka akibatna ayeuna orientasina kana kakawasaan, nepi ka tega ngahalalkeun kana sang lupacara. Kuring salaku rakyat dek ngagugat enak ka dewa. Om Wing. Nah, sia teh lalawara teuing. Nu lalawara mah kalong, hesna ngagantung. Kuring mah henteu. Teh nanti teh. Wawanianan teuing. Gablek naon sia teh? Mungkin rek ngagugat dewa nu teh. Ijazah kitu boga. Senjata ge sia teh boga naon sia teh jadi makar. Lalawara teuing. Karep teh leuwih teh karep teh. Ulah kitu sia ngomong teh kaleuwih. Bisi pajakeun di harewosan ke ku aing. Aing nu ketempuhan. Jadi aing ketempuhan butut amung. Paung. Damung mah teh buntutan tuh. Amung mana? Amung mandi rajan. Ketepuan butut maung. Si lain dek ngagugat. Mun ceuk palsapah karuhun ti lemur. Naon teh? Bisa negara hurip, rakyat hurip teh kulantaran nyaeta kudu mararani di pancuran Talaga Arum. Ai hartina talaga teh puseur, pusat. Nya pusat. Heeh, sa ieu pancuran teh loba nu menet. Nya.
loba nu menetan teteh. Jadi ngocorna teh lain karayat ya teh. Nepi ka loba semen tina 3 jadi hiji. Pangwangunan oge babari runtuh. 5 tahun dah. Sedangkeun eta teh duit rakyat. Aspal kudu 10 jadi genep. Naon teh? Ai pemborongna. Tah eta nu rek digugat ku kuring teh lain kuring hayang jadi raja. Ngan kuring dek nuntut sabab manehna nu menta ka kuring baheula. Nya bener. Ayeuna manehna geus jadi meureun kuring nu menta. Oh, wajar akan kepentingan umum. Adil dikamanakeun menta keadilan kuring mah. Nepi ka tukang anu maling hayam nepi ka disiksa boborot getih. Nah anu korupsi miliaran. 4 tahun. Ngan ukur sababaraha bulan bari dibuin age digeunakeun bisa kabur ongkoh. Make bisa poya. Dek dikamanakeun ieu teh nagara teh dek dikumahakeun raja teh. Bisa tumpang negara. Rek dibawa ka mana rakyat teh gitu kan. Aduh aya anak mah tong lang. Tong hariwa aya. Anak mah aya kabeh. Wala eling wala bisa naon ja teh. Oh, Boga naon da wala ulah lara euy. motor ge meunang nganyuk bukan naon atuh. Kita boleh pokal. Cara panas boleh. Naon sia teh? Boga naon sia teh? Bukan naon. Tapi kudu demokratis jeung Pancasilais. Eta. Cara dilindungi. Naon sabab-sabab bakal dilindungi ku undang-undang. Alah, ceuk aing oge moal meunang jalma. Da teu gablek duit aingna. Nu leutik mau meunang mah bising bener oge. Tah ieu kuring marek digugat teh ieu hukum nepi ka loba dijual meulikeun kana duit, Pak. Nya di bulan beulit hukum. Aya aturan tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Dia asa teu ngartina ka. Eta teu ngartina teh. Supremasi hukum teh ka mana ieu? Can kejahatan birokrasi, can kejahatan administrasi. Wah, rupa-rupa kejahatan, Pak. Lingkaran setan ieu. Teu kudu ku SPJ. Ulah leuwih teuing da wala. Istighfar. Urang mah jelema leutik da wala. Si kumaha? Moal aya meunang jalma leutik. Hariwang. Sia nu bodoh. Omong teh. Pepene benang di pepene. Astagfirullahaladzim. Jangan nyengor lagi kan. Heula mana sia aing jeung sia kadunya. Heula di dinya berarti aing lajeuk sopan seuti. Etika pake euy. Pake etika euy. Ade goreng lanceuk. Hade goreng oge ieu teh dewe teh lanceuk. Ulah bodoh sia. Kabobodo teh nya kasamaran tingali deuleu. Loba ka usap korot ya Kang. Loba ka usap korot sia teh. Anyuran ti luhur kudu kokoh persatuan jeung kesatuan. Sing manunggal. Tapi kunaon nepi ka dipisah-pisah. Digunuk-gunuk. Digeblek-geblek bangsa aing. Tapi heueuh ambakna teh teh. Golongan-golongan, golongan. Beda hal. Parahu. Allah. Anu kaituna lain karena aro tapi karena parahu. Nya. Oh, benar gitu. Tekan nyingsa. Di mana aya gempa bumi, kawas nu heueuh, sembako, satruk, Sumbangan. tapi dina tongong truk banera partai ngelebet barisan waktuna. Rek karena alos ya ibadah teh, rek karena partai. Musyrik sia. Allah. Lah eling salah. Aling. Tapi ambakna da halis lagi nyingsat. Maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa. Jang. Ngusap beungeut jang. Istighfar. Ulah labora. Aling na eueuh. Yang ngasup ka sawah. Istighfar jang. Nah kuring boga dosa naon? Maling ge dah henteu. Ka pabriko gitu mana? Dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra. Gitu. Mana benar mana? Bapak tingali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna.
Jablay di Caangan. Bangsat di Caangan, tukang keroki di Caangan, nu iman di Caangan, aya panon poe Arab. Atau beri cacak panon poe komo nu kagunganana. Nah, mimpin negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraanana. wallah eta. Aya wae sistem pemilu. Loba kasieun. Loba karempan. Nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan. Ulah sieunan teh kitu. Sieun ku jurig lain. Ku pocong. Sieun ku pocong lain. Sieun naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah. Sieun teu anggeus gedongna. Sieun teu boga mobil mewah. Tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana suku pacara. La eling la. Kumaha lamun anu newak sia teh? Meungpeung lineuk aing tewak sok. Panena ya loba Laborati sia teh kumaha lamun anu ngaduruk? Lamun aing diduruk, loba keneh kai nyieun deui aing. bener tapi Aya di lingkar jati aya kasieun mah teh mah. Loba Bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga. Eueuh jang ulah lalabora Kang. mun nya kitu deuleuh. Dewek moal bisa nyarek. Piraku dewek kudu gelut jeung silaing. Ulah euy. Hak teu naon, tapi urang teh ngabogaan kode etik jang. Kudu boga etika urang mah. Birokrasi Kudu nyalur kan kudu bener. boga budaya Eta urang teh. martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana, sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Maksudna silain KRT heula, KRW heula ajen teh jang. Oh nya. Murukan teh dasar pemerintah tage. Warga negara anu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum. Dah. Tuh dina Quran teh jang. Kudu nete Ngan di mana geus beneng sewe ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna. Bener. Kudu titih Huh? kudu nete teraje. Oh, nete taraje ninsa kamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta. Marapah gedang. Ngan lamun dunungan teu ngidinan ulah silaing wayahna. Sabab naon? Sabab bisi bentrok yang antara silaing jeung pamimpin urang. Pan teu lucu geus petro. Pemimpin jeung rakyat. Teu lucu. Lamun silaing bentrok. Eueuh picontoheun teh. Oh jadi ti bapa mah parantos aya. Heuh, sae abdi bade wawartos kadunungan, Pak. Eta geus aya idin teh kalau teh mah. Wayahna milua najis. Sieun. Ceuk itu teh meureun sia, tina meureun cepot nu nitahna. Tah dengekeun. Moal teh disang. Bayangkeun ku silaing. Moal teh disangor akang atuh. Eling si teh dola. Udah mau mawa eta keun urang geus gem-geme dina hate. Urang saya aya di. Oh salah kitu teh teh. Cing aya gunana keur balarea. Ketik burih nu kitu teh. Tingali. Bener sok we Kang eta lah. Lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua. Nya, Janda-janda muda, mari dong. Si eta mah janda. Anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang. Budak yatim piatu Butuhkan perlindungan. Keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna. Adinya wae si eta mah. Si eta mah da kitu wae. Geus dikawin mah ngare budakna mah disiksa nya. Sakitu abdi bade mios ayeuna Pak. Ngan ulah mamawa dewek ulah palalaur. Milu. Perlu saksi Si teh batur ngobrol. cilakaeun lalawara ceuing.
menghari bangkeun. Gablek naon sia teh gablek naon sia teh? STNK. Mumpung aya nu wani tong dicarek. Antur we kayak beungeus buleut nek batur ngobrol. Kadunungan heula bade ayeuna jig ini cang. Sok. Tuturkeun kuring. Geus aya restu ti kolot. Aduh, Kunjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi. Guru ratu wong atua karo kadang tua. Boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Bener itu teh. Mun boga dulur panggedena awewe meureun seolah-olah gaganti inung. Doana ti aka oge. Sedih aing gitu-gitu ku sia. Paingan turucut cepanona mah. Permios Pak Jiki ini cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh. Ai geus wawartos onaman mo. Kawas kasa sama we ka aing si goblok. Pake ngajemel segala. Kan ditah ini itu teh. Pak. Aduh. Wah. Tong ngenyot yang. Tengahnya. Ayang pas aja emak beren. Katanyaan ku inu. Air rasa teh kasih eutik. Alah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh, sok tuturkeun jadi adi kayaknya. Ai teu dituturkeun melang geus sok euy. Ada hariwang atuh. Oh, di jalan bisa ya naon-naon, ai kitu mah bisa ya naon pan. Aduh. Wah. Awas ki. Kita bener. Hop. Us. Aya abdi nyari teu Pak. Ngeus ini. Pake jeung nanyakeun ka kolot. Anak-anakan. Bener euy hirup teh kudu sakola teh nya euy. Kudu sakola ngarah balan urang mah. Mumpung aya kanyaa. Aya kanya kadeudeuh. Dikawit di istrenan dugi ka ayeuna prestasi Bapak Aher. Wah, sanes lumayan, Kang. Dikawit SD, SMP, engke mah mudah-mudahan kapayuna SMA-nya SMA dibebas. lumayar teh. Nya mudah-mudahan we. Oh, kanyaahna jalan-jalan. Lalu cir, mah. Lalu cir. Atuh pangwangunan sakola-sakola sabaraha ribu kelas ayeuna. Nu direhabna oge, nu ditambahan. Nu dibangun. Can puskesmas. Oh, oge aya rawat inap engke mah di puskesmas teh. Di puskesmas. Wah, aduh nu mawi urang haturanan linggih Bapak Gubernurnya. Urang haturanan linggih. Sok papag ku lagu eta teh Gubernur Sabalemur. Kang Ubun Gubarsah anu ngaranna Prung. Gubernur Sabalembur Kuriwi Silaturahim Gubernur Sabalembur Sesonoan Parigokeun jata Pak Gubernur Sabalembur Reksa nyariksa desa Jawa Barat sing waluya Sabisa kudu bisa pasti bisa Gubernur Sabalembur Kuriwi Silaturahim
sonoan bari gogong jaga Pak Gubernur sapalembu ngarasa ngariksa desa Jawa Barat waluya sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa Pak Gubernur sapalembu ngarasa ngariksa desa Tatar Sunda Singraharja Manjada Wajada mun kayem tantu pareng sabisa-bisa 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 kudu bisa pasti bisa Mik. Aduh. Assalamualaikum Bapak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nya Gubernur dewek mah paleun. Benar kan. Putra daerah atuh. Nyuna urang Urang Nyuna teh mah. Alhamdulillah Bapak ieu teh di Cilimus abdi teh ieu kuriling teh paratos dugi ka Cilimus. Ciamis acan tah. Alhamdulillah. Ciamis saurna teh tunagi Pak, Ciamis teh acan. Insyaallah bari kebagian. Mun. Alah. Tapi rezeki kuningan mah luar biasa. Mun. Makin terus 2 kali. Nya licik kuningan mah. 2 kali oh nya. Apungku 2011 sekali, akhirnya sekali. Alah leres pisan. Cuma rezekina orang kuningan lah. Mun. Alah Lagi bupatina pan Pak Amos sobat raket. Nuhun tangtos. Nuhun Bapak. Tah ku kituna atuh masyarakat sajabina ti parai uninga Bapak teh geuning kasep anom kene. Alah parai uningaeun bilih ieu mah masyarakat di kampung di itu di kota. Ayeuna mah di dieu ieu di Cilimus. Bilih aya nu teu can uningaeun ngeunaan bos ngeunaan marurang kali anu sakola teh ngeunaan Nodi kesehatan puskesmas mangga langsung ku Bapak Gubernur dugikeun. Mohon alhamdulillah di Jawa Barat aya perhatosan anu fokus ka pendidikan. Tekuningnya margi teu aya kamajengan anu tiasa di miliki ku hiji bangsa kecuali kudu aya pendidikan heula. Tangtos. Teu mungkin ngawangun tanpa pendidikan atuh. Mohon. Jadi kangge warga Jawa Barat teu aya alasan teu sakola. Margi SD SMP alhamdulillah aya bos. Jumlahna kinten-kinten ti pusat 4 triliun. Di provinsi 1 triliun jadi 5 triliun. 5 triliun? Mohon. Aduh, eta teh laras dugi ka hanapna teh. Insyaallah dugi. Ya, pilih teh dugi. Coba laraskeun ka masyarakat dugi henteu gitu. Masyarakat dugi henteu. Dugi. Kiraku abdi kudu gelut jeung gubernur ieu. Ulah ngadukeun ayat, ulah ngadukeun. Dugi insyaallah buktosna SD SMP ngawitan tahun 2008 di Jawa Barat digratiskeun sadayana. Teuing duginya. Tuh. Lah digratiskeun. Coba taros ku Bang Cepot teruskeun. Lah taroskeun ka masyarakat terus laras tuang putra teu mayar SD SMP. Laras. Tuh laras. Nya. Upami leres bebas atanapi gratis ieu ngabuktikan yen bos teh dugi ka masyarakat. Dugi. Eta teh sareng sapatu teu. Oh henteu sapatu mah. Henteu. Sapatu budak henteu. Sapatu seragam eta mah tanggal waler orang tuana. Oh piraku nya ieu bapana kudu cicing wae. Piraku ibu ramana henteu tanggal waler eta mah kedah ibu ramana. Anu dijamin mah nu sasihanana
anu tahunanana ku bos teu aya deui aya mah gratis. Alhamdulillah. Janten teu aya di Waragad aya mah sadayana digratiskeun. Muhun. Alhamdulillah. Eta nu teu damang mah nu teu damang. Nu teu damang alhamdulillah kan aya jam kesmas. Jam kesmas kade lain jam medun, jam kesmas. Omat. Aya jam kesmas di nasional, aya jam kesda di provinsi sareng kabupaten. Muhun. Alhamdulillah kanggo nu teu mampu mah tos digratiskeun. Digratiskeun. Upami nu marampu nu biasa nu teu digratiskeun, alhamdulillah pamite mah aya warga mirah bisa. Muhun. Duka di Kuningan sabaraha ka puskesmas? 1.000? 5.000? 5.000 Aisyah larasna mah 25.000. 25.000 jadi ku pemerintah dibayarkeun dipangbayarkeun 20.000. 20.000 ku pemerintah. Masyarakat 5.000. Dah gitu. Janten gitu. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Jang bageurnya gubernur. Dah Kang. Oh, lain bagur mah. Kuningan mah aya kaistimewaan Kuningan mah luar biasa. Aya kaistimewaanna kumaha Pak? Kahiji Kuningan mah upami teh ame dilombakeun loba penghijauan. Ulah leres Bapak. Kabupaten Kuningan kabupaten paling hijau di Jawa Barat. Paling hijau da eta we Pak upami tepuk tangan upah Pak Aang. Eta anu nikah teh. Kumaha cenah Yub? Aya pepeling, da eta pepeling. Anu nikah teh. Pengantin peduli lingkungan. Jadi pengantin lalaki teh kudu mawa bibinihan. Mohon. 5 tangka. Di Kuningan. Alhamdulillah. Geus jelas manehna oge pan bini budak. Tahun 2011 Mohon. Kabupaten Kuningan khususnya Pak Bupati gaduh anugerah di pemerintah pusat sebagai peraih Kalpataru. Bapak Aang Mohon. napi Kalpataru. Waduh. Tepuk tangan untuk Pak Aang. Ieu keistimewaan Kabupaten Kuningan. Istimewa nuhun Pak Aang. Alhamdulillah. Sareng Kabupaten Kuningan infrastrukturnya alhamdulillah paling sae. Mohon. Jalan-jalan kabupaten pan biasa sok aya keluhan di masyarakat curhat. Mohon. Jalan gitu. Alhamdulillah jalan nasional 87% sae. Wah, abdi oge ka Ciwaru, ka itu ka Ciniru, ka kampung ka itu di aspal Pak. Abdi saksina teh. Alhamdulillah. Wah. Jalan milik provinsi 85,5% sae. Sae ngun. Alhamdulillah. Kantun jalan kabupaten, tapi Kuningan mah henteu. Saya oge Kuningan kabupaten mah. Dah, mohon. Kantun Desa naon? Kabupatennya. Urang nyicil. Insyaallah sadayana bade dibangun disayan ku pemerintah. Mudah-mudahan. Kitu nu matak doakeun Pak Aher ku sadaya doakeun. Rojong. Beres. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Langkung tidalang capek nanya Bapak Gubernur. Wah, sanes lumayan Kang. Para langkuriling ka itu ka dieu. Leuh, ngan ai wayang bereutara demo. Bener Kang. Sugan barariji tina kotak. Dara remo ka dalang teu. Gampe demo kena gampil. Ya kumaha Di Jawa Barat sahur Pak Polisi, sahur para pengamat politik. Di Jawa Barat mah tahun 2010 2011 demo teh teu aya. Mung tinggal 20% deui. 20% Jawa Barat atuh paling aman ya. Aman, magi aya kiat-kiatna. Aya kiasna nya. Upami teh mah aya kelompok masyarakat Jawa Barat bade demo. Mohon. Kusimkuring ditelepon heula. Mohon. Jang warga Jawa Barat tiba-tiba meuring dah hadir bumi gubernur gitu. Ya gitu. Diajak weh. Makan malam, makan sore, aman we anjing teu demo. Iya, jadi padung dengannya. Iya, musyawarah mufakat daripada menyampaikan aspirasi di jalanan, bari jeung gogorowokan, bari jeung anarkis di kacuna teh. Anarkis deui mendingan disampaikan di payudhan gubernur, para pejabat pemerintah provinsi
bari sasarengan neda tuan. Nah, gitu. Jadi hubungan emosional pan ayanya. Bagja pisan Bapak Gubernur. Jadi Soleh, hubungan Bapak emosional kena, silaturahim kena, sareng masalah alhamdulillah tiasa direngsekeun. Dah gitu. Bisi teu percaya sileing eta silaturahim kuningaeun dalilna ta berkenal Pak Ustad teh. Oh gitu. Dalilna silaturahim teh kumaha mangpaat coba. Jadi silaturahim teh bade pasti ngadatangkeun dua manfaat. Dua manfaat. Hiji nyeureurkeun rezeki. Nyeureurkeun rezeki Pasti cepot satuju kan? Satuju pisan. Setuju. Nu kadua manyangkeun umur. Manyangkeun umur, Pak. Aduh, abdi mah lain hayang panjang umur, Pak. Lain panjang naon kan? Berarti abdi mah tika pungkur ponok we ieu duh. Aduh, ieu ponok rezeki. Kita ulah suror ka ieu. Rasulullah man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur. Sing sahaja anu hayang dijembarkeun rezekina jeung dipanjangkeun yuswana maka kudu getos silaturahim. Cik kitu. Ayeuna ge simkuring silaturahim ka warga Kuningan. Mohon ta ieu teh. Bari jeung seni wayang. Seni wayang Nilainya universal. Universal nilainya apanya? Mohon teu aya kotak-kotak kelompok masyarakat, teu aya kotak-kotak parti, teu aya kotak-kotak aya. Syarat itu Pak. Teu aya banera-banera pokona mah ieu sakupna warga Kuningan warga Jawa Barat teh pokona mah. Mohon. Eta anu icalan Pak anu icalan ngajajar deudeuh teuing Bapak teh parantos ngarojatkeun perekonomian. Alhamdulillah. Pak dina wengi ieu tingali anu ngiring hirup karunya. Mohon alhamdulillah. Anu dagang cocoan budak, cocoan kolot. Nah cocoan kolot teh. Bukti ini mah ekonomi kerakyatan ku Bapak Gubernur. Alhamdulillah. Nuhun Bapak, nuhun Nu pisan. penting mah silaturahim terasa. Mohon. Insyaallah moal aya suudzon bama silaturahim teras dilaksanakeun ku urang sadayana. Kantenan Pak. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngeriung deui engke di akhirat. Amin. Bisa warga di tempat anu nikmatnya. Amin. Sareng masyarakat mudah-mudahan bisa warga. Urang sadayana kempal di Kuningan ayeuna. Mohon. Insyaallah kapayun mudah-mudahan Allah nepangkeun deui. Mohon amin. Upami teh mah Allah teu nepangkeun deui insyaallah di dinten kiamat. Mohon. Dinten kiamat insyaallah urang kumpul ngariung deui mudah-mudahan. Tah, dengekeun ke dina dinten Kemis cenah. Naon? Kita di akhirat. Kiamat. Nya leres. Dinten poe kiamat insyaallah. Mohon panggil cekap abdi. Sae Bapak. Mangga atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur. Aduh. Ieu we nu wareg nu dibeno ieu teh duh. Alah, ampun deui Pak Asep, beuda. Naon Kang? Duh. Nya ku hirupna teh menang aing gitu si Asep mah. Nya tuh Kang teh. Kalau menunggu aing mah di mana sih eta sok rezekina sok. Naon pagawe negeri lain mangsiun moal aya. Jadi usaha nanti ngagulak-gilek ladang aing. Bener Akang ge geru ani ya teu gede pisan bukan modenya gitu. Heeh. Pan Ustad Ayub oge tah. Kabawa hirup ngaji gede. Nya Di Rangkas Bitung nya. Rangkas Bitung Kang. Oh jeung dewek da minta dewek ngadalang kudu ngaji ongkoh dibikeun ka Ustad Ayub ngaji na mah. Bagi-bagi atuh Kang. Bagi-bagi rezeki nya yuk. Komisi we ka aing. Emang kagepretan atuh. Alah. Hatur nuhun ka sadayana ieu Wilujeng Tepang. Wilujeng. Nya puguh we atuh hiburan mah kudu urang teh heuh. Oh kadenan Kang teh. Hari libur panti Kemis, Jumaah, Sabtu, Minggu 4 poe nya. Nya di kanten urukan kepaingan macet di jalan Kang. Oh, dewek mogok mobil di Sumedang. Oh lah, mogok Kang. Ai ka dieu. Sebab aya nu ngomean jalan ngantri. Oh ngantri eta dinya di nyali neung. Jekuk teh. Ting naonana da hese di hirupan mobil. Oh, nah numpak bus eta itu teh. Oh, Akang teh. Oh. Oh, da merik waktu atuh. Beneran aya Lur Agung. Lur Agung Jaya. Lur Agung Jaya.
pinuh deui muatan. Oh atuh da usum. Tong boro anu diuk nu nangtung oge pasasedek. Pasasadek. Atuh da usum. Dina beus Sumpere di Sumedang aing ka Kuningan kana beus. Nya ka Kang. Bayar ke nangtung ngan untung aya pamuntangan kieu we. Ai di rem teh sorodot tinggal reupuh. Oh di gas ke tukang. Oh. Memeh naik kana beus teh aing teh nyeri beuteung. Akang teh oh kadar bonteng mah tadina. Demi Allah aing ngebusiat. Salana kolor teh dipikeun tah di pacilingan. Jadi aing ka Kuningan teh make kolor. Make kolor keun bae teh sama ke celana. Oh, dina beus teh kieu we. Ai sulunuk teh copet. Awewe di nyopet teh. Amuing eta awewe. Kana saku aing jo bulu bus teh. Kabeneran saku aing totos. Jokep teh kana bobogaan aing. Kadenge ku aing eta ngomong copet. Kumaha cenah? Na cenah HP teh hipu. Bawa casingna karet. Nah cenah HP teh dipencet teh ngenyod. Jeung ngap-ngapan. Didengkeke ku aing eta kokot copet. Wakang. Duh, benang sia. Tong ngajago aing teh Abah Baduy. Abah Baduy ya. Dengkek nu kieu mah. Sok sia mending dicarawokeun copet ku aing mending cook. Aing genah we ka Kuningan teh peureuntak ieu. Alah. Ampun Gusti, doa agung. Lain pengalaman nepi ka kitu nya kan. Yang Akang. Eta si dawala wawanianan aing duh. Lain wawanianan meureun rek Paur komo lamun bayangkeun ku sia. Naon Kang? Leuheung lamun Arjuna nu ngambek. Oh, ieu nu dipikasieun. Da eueuh simaan sia. Ari Gusti Arjuna mah daki. Cenah meureun ceuk si dawala teh dunungan abdi teh bade ngagugat ka dewa Arjuna mulak cangkeng. Coh mulak cangkeng kumaha tah? Dawala. Nanaonan. Teu pati reuwas teuing. Kawas nu gelo sampean poek puh. Aduh. Penyiduh teh. Penyiduh mah. Itu meureun. Poek mongkleng puh. Poek. Karajang eta sia kalajeng Arjuna. Saha Kang teh? Ngomong naon sia? Woh. Ngomong naon sia teh? Oh, nu dipikaruwas mah eta. Didengean teh kabuat ka dewa. Sedangkeun dewa teh ngarti deuleu. Moal pati-pati sia init lamun eueuh idin ti Pandawa. Aing katudingan goblok. Kah. Baik bayangkeun Gusti. Kamu atuh penjet. Kasih dawala. Ka aing sia lanceukna. Lanceukna sia. Eueuh panyarek. Heeh. Eueuh panyarek. Eueuh panyarek sia. Disarek eta ge ku aing. Sok bima sok. Nanti ngagugu naon. Sok bima. Naon teh? Lawane ku aing. Heuh eueuh. Awas lu nyari eueuh mah. Ampun Gusti. Dang, Akang. Hiburan heula. Heula. Nya sok naon? Hiburan heula ya. Rek hiburan mah